Hai, hai, hai. Aduh, jadi Pak, ya lu yang kumaha teh ya teh. Matematika tingkat dewa ini. Yang bisa jadi pas jeung bayar kosan bisa semuanya. Ukur aya sabaraha pas rep. Atuh ieu bayar kosan ya. Gedeng aku sudah meronta-ronta begini, geus deremo aing tes boga mie mah hiji peuting tes geus ditinyung juga ente boga stok gitu. Ini sudah terbakan ini cacingnya. Pan urang ge cadangan urang mah tinggal angin aya mah. Wah, Ora mie. Ya, mie urang mah tinggal apa tuh legenda adanya di mimpi. Dapur mah eueuh kosong. Tah, mikiran ieu bayar kosan mah ya. Ih, aing heueuh bieur ku sarua. Jadi deui stok teh kumaha? Memang hidup sebagai anak kos. Aduh. Seperti dalam sinetron Indosiar. Tiap episodenya penuh penderitaan. Sungguh selalu. Allahu la ilaha illallah la ta'ala Allah sama ya biar Air kering. la ilaha illallah ya Allah ini selalu keselamatan di maafin nanti hadir tan masih harirup maneh kuat keneh hirup meni ieu geus sabaraha minggu teu mayar kosan ieu ini hare-hare we asa ku jongjon dengan teu boga tunggakan ieu geus sabaraha bulan ya sabaraha minggu ya teu mayar enggak ada kabar. kami lagi program diet finansial tan Kami sedang mencoba hidup minimalis, tanpa nasi, tanpa listrik, dan tanpa harapan. Naon mah minimalis jung di guha we hirupna embung listrik naon mah sebel minimalis sih minimalis boleh ya. Tapi lain berarti teu mayar kosan. Pokona tante mah teu hayang apal maraneh duaan pokona mah kudu mayar ieu kosan atawa naon tante kudu dihukum kudu daek kana hukuman kudu daek sasapu ngepel terus gegero nyeuseuh cangcut kudu daek eta hukuman eta tuh. itu jing ayam ini sarua ieu cangcut deh daripada kita mending aing mending kesurupan Ya tante, kieu kumaha si Ae tante? Aduh, tante ieu si Ae kasurupan, mau ngumah cangcut tante. Ieu, udah, ini Dasar gerelo baru buru, sebar. Urang boga rencana alus ya. Wah, kumaha. Urang satukan kekuatan kan. Terus Rencana alus ya. Urang mau ke warung akhir bulan.
warung akhir bulan. Wah, itu Menuna. halus dah. Menuna ulah loba teuing. Kumaha tah menurut kumaha? Kopi jeung mie rebus. Oh, nya da akhir bulan mah paruh duit teu saeutiknya. Di aranan tapi warungna warung naon? Udah Iya. aya ide lewat. Ngaranna teh opat sehat 5 sarekeun. Wih, cocok. Bener. Halus. Eta kan sarekeun geus ngopi mah bengras lain Bengras. sare gitu. Oh. Tapi di tas sare we pokona mah. Halus. Irit duit. Irit duit heeh. Eta terus di menuna ngaranna aya ngaranan meureun ami rada ieu gini. Menarik konsumen. Bisa. Mie naon Mie. misalkan. Anu rada gaul meureunnya. Budak-budak ayeuna ini. Dan mie instan jadi mie naon. Ide teh sugan. Ke bawang jadi ngaran naon gitu. Aya mau mie di bawangan. Heeh. Mie di bawangan dicengekan. Siga naon yang disebut mie ramen akhir bulan. Ramen akhir bulan. Ramen siga Korea we. Halus tah ide tapi siga nama danana kurang meureun urang bisa tukeun mah biasa butuh investor. Bisa kita kibulin. Bener. Kelak. Aya gini Orang aya. Bang Dudung. Kalerang pisan teh. Isan. Dagang teh isan pisan ya teh. Nah, tuh. Biasanya iya bahan-bahan gitu. Harus ke warung. Oh, jangan. Gimana? Yang sasapu ya. Ayo we. Uncle Dudung. Kumaha kabarna? Di tempat-tempat teh. Jika keur ngubek-ngubek sampah geuning. Dia. Kabeneran. Cinta. Cek aing. Teu kudu jauh-jauh. Pucuk. Bener aing. Itu moal kayak baik. Kieu. Dudung, kabenerannya orang teu teu jauh-jauh ka dieu. Bukan teh amang teh di Parapatan. Kebeneran aya di dieu. Urang teh aya rencana Mang Dudung. Rencana teh alus ya teh. Demi masa depan kita bertiga. Nah, urang teh boga rencana Mang Dudung. Rencana teh muka warung akhir bulan. Ya. Judulnya ngaranna alus. 4 sehat 5 sarekeun. Menuna saeutik tapi payu. Akhir bulan pasti baru tuheun mie instan plus kopi. Nah, kopi mah bebas lah kopi naon we. Pokona kopi. Ibadah ya pokoknya mah. Dan kieu meureun manggu. Ieu teh planning teh geus alus. Ngan ieu kurang teh, anu kurang udah butuh investor. Tak. Juga atuh ti Mang Dudung kan aduh usaha keur di naon naik daun gini, naik daun dina tangkal cau nya gini. Tah. Mana? Tenang bagi hasilnya profit sharing. Anjir gaya omongannya luhur ting. Mahasiswa. Bagi hasil tuh. Mahasiswa. Nah, profit sharing ada. Ya, gimana? Iya meureun. Yang Mang Dudung mah sapuguh hitunganana. Kudu bener hitunganana. Urang siap jadi investor, not investor, tah eta lah.
pesanan saha meureunnya. Tapi omat ulah mayar ku mie instan jeung naon tah si JB teh. Lieur pernah mangeuskan mie instan jeung JB mah. Angot mie instan kosong mah. Awas pokona mah. Kudu saling percaya. Tanggung jawab kayak dibere ku Mang Dudung. Mang Dudung kelebat duit enak mah. Omat. Oke kan, Uncle? Siap ah. Nah, Oke dong. hidup anak kos ini kayak mie instan, serba instan. Tapi mun eueuh caina mah malah asa tragedi amat pampai. Memang kita sebagai anak kos. Tapi asalkan kita tetap bersama, kita akan selalu. Allahu la ilaha illa huwa la qayyum la. Naon emang kesurupan apa? Jadi kita harus Lu keselamatan kedin wabetan ke sensasi penjelasan ini. Mati itu. Tapi ingat, kebat ramah lah, ingat. Pokoknya bulan hareup mayar kosan jadi double. Teu hayang apa? Ini di mana? Aku siapa? si kunaon. Hidup Lagi amnesia. apa aku di sini? Allahu la ilaha illallah. Kamu siapa? Cagir. Wah, amnesia. Kurang amnesia babarengan. Kami sedang mengadakan diet panen. Kamu Tiba-tiba siapa? amnesia.